saksi nyarita Zaid jeung Umar lapor ka kejaksaan ngalaporkeun tentang bahasa anu diucapkeun ku Ki Khalid bahwa Ki Khalid nyarita kula sebagai saksina cek Zaid jeung Umar dina carita anana nyaritakeun tentang bahasa kufur. Jadi Khalid teh dihareupeun kula nyana menyatakan bahwa nyana asup Kristen atawa lain sakadar asup Kristen nyana sujud ka patung. Masya Allah batu pajar pangeran takkan lamun di negara urang makos kitu tah masalah. Andai kata urang lapor ke polsek atau lapor ke kejaksaan isi laporanana bahwa Khalid telah mengatakan bahasa kufur atau cak jaksa teh masing-masing bahasa jaksa pasti kok bagus gitu sebab negara orang lain negara Islam cak jaksa teh sia teh nyaho ieu mah negara kafir negara Walanda demokrasi jadi teh ditanggapi di urang mamun aya nu laporan kos kitu geus ana teh ditanggapi hukum anu menyatakeun andai kata keluar tina agama Islam mesti kumaha hukum di urang sebab di urang mah lain negara Al-Qur'anul Karim. Jadi di urang mah nagarana negara demokrasi geus eueuh tanu laporan bos kitu dina laporanana atuh cak jaksa teh ngabau-bau sungut sia laporan ka aing. Guna laporan kos kitu. Kok ieu dina kitab aya ieu mah lamun nagarana negara syariah. Negara Islam. Aturan-aturanana make Al-Qur'anul Karim. Ketika aya jelema kaluar tina Islam, tanggapi. Panggil dicoba ku jaksa teh diintegrasi bener atau henteu. Andai kata bener aya hukum ke. Andai kata henteu mesti kumaha. Tuh kan. Ngeunaheun naon make aturan Al-Qur'anul Karim urusan agama. Di negara demokrasi mah urusan agama mah diserahkeun ka tokohna masing-masing. Islam serahkeun ka kiai, Kristen serahkeun ka saya sok nonton TV nyaho ya segala pendeta kardinal segala geus kumaha siapa itu mun budak dipersilakan dispasrahkeun ka tuh saya sok utang hitung biksu cenah tuh cak biksu ieu mah bangunan tusuk sate tidak boleh dipakai usaha atau temenan dihuni eta biksu eta kos kitu di Islam mah tusuk jarum tusuk sate los enggak salah tuh kan jadi agama diserahkan ke masing-masing tokoh
geus nagara mah ngurusanangan ukur pitayeun doang. Mentak wajar korupsi. Wajar sebab hukum. Mentak sakitu hebat bak kiai memang jadi DPR barang asup DPR pada baik ya. Widih, ya pada baik korupsi. Ya wis akeh DPR kiai ku wong Jawa. Wong Sunda mas titik lah, anak ge 1 2 3 4 5. Masya Allah. Tuh kan. Ima urang geus jaho, geus urang nyaritakeun tentang iridah lain masalah urusan manggaridah lain, tetapi di negara teu ditangani. Geus eueuh hukum urusan murtad, aya di negara demokrasi. Urusan salat jeung teu salat teu ditangani. Urusan munggah haji jeung teu munggah haji teu ditangani. Eta cenah aya di negara munggah haji. Teu lain urusan munggah haji jeung teu munggah hajina, nya mah ngararapi ge hayang untung di munggah haji. Karti Gusya. Sakali deui lain urusan munggah haji, lain urusan agama na lain. Ngurusan soteh hayang hirup meuli mobil di munggah haji. Kira sih loh, bener laman ieu aing keur ngomong ieu. Ieu ngaji ngaranna beh nyaho. Urusan di negara. Salat teh salat kumaha urang negara urusan. Puasa teh puasa kumaha urang negara urusan. Artina urusan sanksi. Munggah haji teh munggah haji kumaha urang sanksi. Sugan nu teu munggah haji kena sanksi naon di negara teu aya. Adapun etanya yang urusan munggah haji hayang dahar di munggah haji, hayang beli Avanza di munggah haji itu siaga kahartipan. Hayang ngaji malain di urusan lain zakat dek zakat terkena sanksi di negara. Lamun dikenakan sanksi, wow bupati pangheulana kena sanksi, gubernur pangheulana kena sanksi. Eta ditangkep lain urusan agama tema urusan negara. Dek zakat urusan urang. Adapun eta nyana cenah sagala zakat fitrah dirangkum je hayang ngarokok di nu ngazakat. Tah aya dibejakeun kos kitu tah. Lain urusan lain. Mun kitu mah aya sanksi, mun teu zakat kena hukum. Karak eta ngaranna ngurusan. Mantak aing hayang jadi DPR ge ye. Lain dijieun undang-undang lamun teu zakat ditalian dijeburkeun ka sumur. Wah, pejabat loba anu ngagejebur ka sumur. Nu sugih loba. Ieu mah keur carita abdi bari mah ngaji na jeung urang lembur. Jeung urang lembur mah pan teu kahartieun nya namun geus tokes kitu. Teu kahartieun nya mah kudu kos kitu bae. Eta ge kaharti keur di majelis doang. Kaluar bari majelis teu kaharti deui bae. Iya mengkonon orang kampung mah ge. Aja aing ngaji jeung urang lembur mah gitu supaya jelas. Aing mah teu narima urang kota ieu. Henteu mah ngaji ka dieu mah urang lembur nu bodoh bentah mah resep jadi ngaji jeung bodoh mah. Urang sanajan salah menyalahkeun pan. Kula mah teu bangga kula mah diajian ku kiai kitu ngajian teu aing mah bisi salah. Di urang kota cenah ngaji aing mah bahasana ge teu bisa. Ismail mah bahasa sia aing dia di kemana dia. Dia. Tuh kan pandai gelang dong urusanna. Tah teu nu pinter mah geus kudu ngaji ka dieu. Kiai-kiai geus teu kudu ngaji. Ustad-ustad geus kudu ngaji. Yang bararego mah kali itu terus. Juga orang lembur we ngaji ngeunaheun lembur lah. Ieu urang belag-belug ka harti uja-uja teh urusan di negara demokrasi mah teh urusan agama. Deuk kumaha teh deuk kumaha nu nyekel agamana. Eta haji lain di urusan agamana administrasina.
eta zakat lain di urusan supaya ngazakat jeung teu mun di urusan mah mun teu kena zakat kena sanksi eta mah hayang milu ngaroko dinu ngazakat hayang milu ngebul dapurna dinu ngazakat aya urusan zakat lain sakadar kitu ya tata jelema sanu teu ngazakat menakeun sanksi kitu eta karak ngurusan agamana ieu lain ngaran ngurusan teh aing ngomong panjang tinjore tuh gitu kan itu di urusan urang teh sanksi mantap aya be organisasi NU Muhammadiyah Persib kemudian aya HTI aya Khurud eta teh kulobana konsumen agama Ismilu KNU Ahli Sunnah wal Jamaah Muhammadiyah semi Wahabi Persib Wahabi meles kemudian atuh kaditu gauna HTI can kajahuan Huruj atuh urusan padilah-padilahnya nama ke masak di masjid berang deui dakwah kene dakwah henteu salah. Namun orang nyaritakan keberhasilan Islam khurud berhasil ulah nele di Indonesia sebab di Indonesia mah Islam nele coba di Amerika tingali coba di Inggris di Jerman anu nyana terus nelusuk termasuk HTI di urang mah encan katarima kakarak siap-siap ang nya nya henteu sebab naon di urang geus terbiasa di NU di Muhammadiyah aya organisasi anyar masih kena sanksi tapi di luar negeri perjuangan anak tinggali perjuangan di luar negeri nah ikir cerita perjuangan INU berjuang sarua baik buabe berjuang nah mantap dipersilahkan ke kepala masing-masing guys urusan agama rata-rata masyarakat nanya ke kiaina nanya ke kepala suku nyana menang jeung henteu geus teu nuturkeun pamarentah nurutkeun ka kiaina sebab pamarentah teu ngurusan cenah pertikahan nyala lain nyaritakeun urusan hukumna nyaritakeun administrasina nikah harus masuk ke pemerintah sabaraha nikah kumaha negara kumaha daerah di mah sakitu daerah di mah sakitu daerah di mah sakitu aya masalahna kala eta dina Fathul Muin mah dina iana lamun urang dahar tina duit anu nikah artina mun henteu lapor teu ditikahkeun berarti kudu aya laporan jeung kudu mayar haram apa halal duit tinggal di dalam kitab gitu sebab nikah mah dianjurkeun ku agama urang didinya nyokot nah eta kecuali nu kumaha dilangsungkeun bae adapun mere jeung teu kumaha nyana eta mah halal tapi lamun dipatok wallahu a'lam ji ongkos maca khutbah atuh sarua bae tanyakeun halal apa haram tapi maca khutbah dina Jumat kecuali maca khutbah karena Allah aya nu mere atuh karena Allah teh mah ngaranna lamun kitu mah aing daek maca khutbah tapi aing bayar ku sia naik atuh gaji aing eta halal apa haram tanyakeun bae aja barisa ngaji nyana bacaan kitabna cenah teu kapanggih moal dibejaan ku aing deuleun bae heulanan halal apa haram sesuatu nu wajib tinggal gitu bae mantap kula kadang-kadang muringis ge kok baheula mah di kota jeung Muhammadiyah nu kitu teh kuari terus ka lembur-lembur kuli maca khutbah eta kos kitu teh aju kiai deui kuari kiai na di dieu Yo lah gitu cerita kiai balik jelas. Gusti Allah lagu. Yu urang beberes diri urang pisahkeun agama jeung dunia
supaya lempeng urang sakumaha urang dipagahan ku ulama-ulama selalu naon bae make lillahi sholli fardhu maghribi salasa rakaatin musabbih lillahi ta'ala sholli fardhu jumu'ati rakataini lillahi. Jumat di jerona termasuk khutbah. Aya aturan hayang naik gaji khutbah. Eta teh arti yang mah ka kiai tah. Ai kitu mah nya maca khutbah, tas khutbah ya anu ngeupeulana. Naon ieu? Henteu ya maca naon ieu? Naon ieu? Barang dideuleu teh, ih kurang gede. Sia teh kiai, aduh masyaallah, karim deuk kiraha atuh dedeketan jeung Allah. Lepas malah mau urang lamun di jalan dekat masjid aya nu mere duit, cokot supkeun ke masjid. Urang anu mere duit di jalan, kiai alhamdulillah masyaallah aya nu mere 5.000 ka masjid. Aya deui nu sasalaman 10.000 ka masjid keun ka kotakeun. Aya nu mere 1 juta. Itu beres tak pudoli blon aduh ay 5.000 10 kan itu 1 juta kan dia nyana aja boga guru meren mandan gitu ge di dia kayak nih guruna sia-sia kayak nih ya Allah ya Rabbi aya keur carita berarti teh diurusan ieu urang dongeng ieu lamun di negara kira-kira cenah Indonesia bakal jadi negara Islam bakal wah maknya yun teh maknya bakal jasa di Indonesia iraha lamun nyaritakeun irahana eta mah can jelas ngan bakal bau emang kumaha Indonesia membuka sejarah moal ya piagam Jakarta eta teh bakal dibuka kembali engke. Bakal muncul Bung Karno kedua. Bung Karno mah pancen geus paeh, tulangna hirup deui. Urang garita Indonesia mah moal anggeus panjang dongeng Indonesia mah panjang. Sebab nyaritakeun perjuangan nu geus didongengkeun dibukukeun, nu encan ge dibukukeun. Nu encan terjadi Indonesia bukukeun. Wah cenah nyanyahoanan teu nyanyahoanan geus kos kitu bae sakumaha Pak Harto nyieun repelita 1 2 3 eta teh rencana 5 tahun ieu 5 tahun ieu kaharep hanya rencana pelaksanaanna kumaha anu nyekelna rencana dan rencana Indonesia geus boga rencana weh hebat Indonesia mah tuh nu mentak kuari sadunya kabeh keur neuleukeun Indonesia sadunia imah Timur Tengah, Amerika, Eropa, Australia kenulu ke Indonesia. Ada apa sih di Indonesia? Kok hidup tentrem amat, damai amat, itu bisa diadu domba di luar mah di luar masalah setik jegur, masalah setik jegur. Tapi di Indonesia lain saeutik anu ngadu domba, negara di nu ngadu domba anak. Tetapi tenang-tenang bae. Dibatur mun presiden kos urang kuari geus kalut di urang henteu iya sebodoh aya nyana daek jadi presiden terus hebat Indonesia ieu kata kula lalawara Indonesia aya naonan Indonesia ieu pohara sebab lamun urang jaritakeun kaistimewaan Indonesia moal anggeus-anggeus keur masugih makmur jelemaana pohara jasa padahal ilmu kewalian teh menang ti Baghdad tapi nu jara di wali loba jasa di urang atuh lamun carita nu dihina di urang loba jasa kuari-kuari ge dihina dicaci dimaki ku jelema barang nyana ka Mekah di Madinah keur kieu kaget anu nyarekan teh kaget ieu mah jadi bicarekan ku aing teh pancen aya di dieu teu mungkin nyana ka Mekah naik pesawat lantaran susah jasa di Ciduhan malah mah begitu nyana dekadinya nek minta hampura cang-cang lompat puyengeun teh jelema kuari-kuari eta aya keneh nu kos kitu lamun urang nyaritakeun kamari segala Ki Musa segala komo bela-belo dan lain sebagainya loba jasa kuari-kuari aya nu kos kitu
nyari kanan jelema hina atep ka daek lantaran meureun asa teu sopan tapi barangnya ka Madinah keur aya di raudhah keur kieu nya lain ka Kangjeng Nabi neuleukeun eta mah ieu mah nu ku aing dihina teh di dieu heran cenah heranin jan Masya Allah tak ieu Indonesia mah kaya dengan kewalian. Wih, Haji Pendi geus 4 kali jadi wali. Ada wali juri sama kos itu. Maksudnya lain wali Allah. Zaid jeung Umar lapor isi laporanana bahwa Khalid nyaritakeun tentang bahasa kupur. Panggil Khalid. Kamu Khalid? Iya, Pak. Sebagaimana laporan dari Zaid dan Umar, dan Zaid Umar siap menjadi saksi. Isi laporannya bahwa engkau Khalid telah mengucapkan bahasa kufur, bahwa engkau telah masuk Kristen. Betul apa tidak? Pada ikrohan. Hakim abdi aing ngomong soal bahasa kufur mah bener, cuman abdi teh dipaksa. Ya, jadi dipaksa ya. Jadinya na ikrar ngaheukeun karena bahasa Zaid jeung Umar eusi laporanana diterima. Ki Khalid ge ngan abdi ngomong kupur teh eta teh dipaksa. Kumaha eta? Suddiqa mutlaqan. Benerkeun Khalid secara mutlak. Artinya secara mutlak geus ulah dirinci deui. Ulah coba bahasana kumaha jeung naon, coba kitu pemaksaanana, bentuk pemaksaanana ulah geus. Tuh. Cenah pan kamari geus dipaksa kudu dijelaskeun. Ainu kamari mah berbeda. Saeutik ngaji celek mah. Ngaji teh hasilna kos kieu. Manta kula geus sok puyeng. Sekolah tadi liwat baik gitu ya. Hese aja. Ari kamari mah walau syahidu, andai kata para saksi nyaksian biridatin karena murtadna si Prengki kamari mah Imam Khalid. Kemudian diajukan ke hakim. Barang diinterogasi ditanya si Prengki, Paan Karo inkar teh ya, inkar karena pernyataan saksi, bukan? Tuh, ai santri mah tuh nyaho. Oh iya, ai lain santri mah bodos ya. Ai mah geus tari masak bae ngaji ya. Kos kieu ya aing moal magahkeun ka batur, jeung aing moal murtad lah. Ai santri mah pan nengetkeun. Bahasa kamari jeung bahasa kuari. Ainu kamari mah si Prengki setelah diintegrasi inkar karena pernyataan saksi, inkar. Lamun inkar karena pernyataan saksi, hukimah bisyahadah, tetap nu dimenangkeun saksi. Ari ieu mah ikrar tuh. Ai kamari macak Prengki teh kula mah teu menyatakan kafir. Jangan menyatakan bahasa kafir. Henteu tah ai ieu mah oh bener Khalid. Kula ngaku ai ngabahasakeun bahasa kufur mah ngaku ngan kula mah dipaksa. Bukan beda. Ai tadi mah langsung ingkar karena persaksianana. Ai kuari mah ngaku karena bahasa saksi ngan nyana teh dipaksa. Oh ai kos kitu mah geus henteu kudu hese-hese. Ini sebenarnya bener kenyanat. Berarti itu mah taktik doang, kos gitu mah. Loh, beda setik. Mislah yang ngongko.
ngaji mah asal geus ka hakim bae puyeng. Asal geus ka hakim ka kejaksaan pasti puyeng sebab masalah berbeli. Mentak panggilanna ka neraka hakim. Bapakna Abu Nawas ge celina curek sabelah. Lantaran eta ngahukuman. Ai nu sugih nu mere duit dihukuman. Ngeunah tek ai nu susah diabaikeun. Atau teu mere duit di pulungkat palengkotkeun. Eta baheula. Atuh komo saiki we. Wis lah saiki mah. Masyaallah karim. Zaid boga anak dua Umar jeung Bakar agama Islam kabeh. Zaid bapakna Islam, Umar Bakar anakna Islam. Atau emang asal bapak Islam di orang Islam, kecuali di Jawa. Di Jawa mah bapakna Islam anak Kristen, bapakna Kristen anak Islam. Eta deres keneh, hartina lain deres antara anak jeung bapak. Ieu mah salakina Islam, pamajikanna Kristen. Di urang ge loba di urang. Pejabat ge aya nu kos kitu pejabat. Lain aya loba. Pejabat di urang loba. Salakina Islam pamajikanna Kristen, salakina Kristen pamajikanna Islam. Henteu dikukubakeun atuh henteu jadi urang mah teu ngurusan hukum agama. Diserahkeun ka masing-masingna. Ai betah los. Henteu aya sanksi teh kumaha di urang. Teh eta hebatna negara urang teh kos kitu. Hebatna negara urang teh kos kitu. Maksudna urusan kos kitu mah geus sabodo sia. Teh diurusan ku aing. Aing mah ngurusan teh lamun anu ngajual sawah, nah ieu urusan aing. Teu menang leupas di aing, emang aing di dinya dahar. Eta kos kitu. Dari urusan di urang agama mah nu eta kan sabodo aing betah los. Cenah perkawinanna aing mah henteu jaritakeun perkawin aing sia betah mah. Salakina Kristen pamajikanna Buddha, salakina Islam pamajikanna Kristen. Ai betah mah saya mah kos gitu. Teu sanksi teu aya sanksi di negara di urang. Teu aya sama sekali. Jadi berarti lain negara syariat. Ieu mah asalnya hobae. Ieu mah asalnya hobae. Bisi engke aya nu hidup partai hidup mau Islam. Kurang kumaha petilu make asas Islam. Bener pembohong kelas kakap. Jadi dia make asas Islam ai jero emang Islam henteu. Emang undang-undangna mana Islam eueuh. Mending Golkar sakali. Nah, dena cenah aing Golkar nyungsep Golkar. Nu beres kabeh. Penipu kabeh. Da kiai bae katipu. Di orang pakai Islam kumata mah hanya untuk meraih merangkum masa supaya loba. Henteu aya udang-udang da mana nu teu salat kumaha, nu teu puasa eueuh sanksi, nu zina eueuh sanksi, nu nginum arak eueuh sanksi. Loswat di urang mah kos ka ditu. Nu maling ge nu di luhur mah eueuh sanksi. Lamun dihandap can bengok mah. Mun geus bengok ka arab eta ge hukum teh jangan susah. Masya Allah. Cenah atut ke penjara. Siapa teh yaho. Atut di penjara deuleu ai penting di mana yang. Emang ngabejaan bae ka sia. Atut di penjara penting da deuleu di mana. Atuh aing pernah nganjang kayang. Bagus banget. Tommy di penjara duluhur naik kapal udara, naik helikopter, nenek negara. Apanya nak kemari di penjara? Indonesia kos gitu. Tuh gubernur Jambi di penjara, emang beneran di penjara nak? Indonesia, hayang nyaho mah ente pun hayang nyaho tah, coba tah atut be ulah ka dayus, ulah ka mana atut tah gubernur urang sararea. Nang Kipudoi ngangkat gubernurna eta dan rekan-rekan
Aduh Gusti Allah, coba pentingnya di mana? Ulah main-main dia orang. Ngeunah bae biasa. Usaha jalan, emang teu jalan atuh usahana jalan. Ngan di negara teu jalan, urusan pribadi na teu jalan. Cenah sia sok nyanyahoan dia teh nyaho ji. Nek ngomong naon teh nyaho. Ya so amat ya teh sok nyanyaho sih kumaha sih. Nyaho aduh. Ieu keur carita lain negara Islam. Geus kulantaran lain negara Islam kos kitu kayak ada. Coba lamun negara Islam mah atot korupsi, bahasa intelek, bahasa urang mah maling. Siapkeun tut, leungeun. Potong ceker. Geus kanyahoan. Atut dadah. Tidak bisa saya balas dadah kecuali kiri ceker itu. Dadah. Itu tangan kemana? Ini hasil korupsi ini. Geus lamun jelas mah hukumna kos kitu beunte. Wawan emang di mana nyana? Emang di mana? Di penjara. Penjara teh podo zero. Baheula keur zaman ibu salakina Ibu Heti. Emang kumaha gitu penjara? Ge kula mah akrab biasa pan. Ya, kok ada lempangan segala kemana kamu? Tuh, ngomong Haji Pendi di penjara saumur hirup. Bisa payah di jero nya mah. Jero ya, siap ke kuburan deh pokoknya mah. Nyogok tuh bisa bener mah. Bangsa nu kieu bener bengo geus. Yang ngaji kemana sih? Supaya nyawa lain negara Islam, negara demokrasi Pancasila. Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Eta bae heulanan ku ari mah keur eta. Atuh engke urang bakal jadi negara Islam bakal. Kumaha mimitina tuh? Engke ge aya. Urang nyawa zaman nyawa henteu. Zaid agamana Islam boga anak dua Umar jeung Bakar kemudian Ki Zaid mau ternyata aya pernyataan ti salah sahijina anak cek Umar ieu mah kula jelas-jelasan lapor bahwa bapak kula maot murtad. Salah sahiji anak tina dua Umar jeung Bakar. Umar menyatakan bahwa bapakna yakni Zaid maut murtad atau hanya murtad kemudian maut kafir berarti mautna bisa non gitu ngaranna bisa dipercaya emang naon gunana sih gunana urusan kuburan kan kuburan muslim teu meunang dicampuran ku kafir. Kula wani-wani orang Kristen dikubur di kuburan Islam haram. Sing hade tadi urang ieu sing hade. Bisi aya orang Jawa, bisi aya orang seberang maut. Kemudian agamana lain Islam, ulah dikubur di pakuburan urang. Haram teh kos kitu. Geus aya sababaraha daerah dua nu laporan ka kula lantaran kuburanana diurus ku seorang pengurus terus make bendera pemuda ayalah si emas maut ternyata emas teh Kristen keluargana hayang dikubur di dinya sebagian masyarakat nu nyaho menolak lantaran mere duit tah kanu ngurus gede mereka nu biasa nama jang kelestarian
itu makam teh hanya 1 juta, tapi ternyata ieu mah merenya ada 10 juta dikubur di dinya. Geura paeh geura sia tah ngasahkeun kos kitu. Nah, di negara Islam teh meunang. Andai kata Kristen di kuburan Kristen. Lamun aya encek tuh di ditu tanah gocap. Gitu teh. Di tanah cepet di ditu tuh kuburna tuh. Nah, Islam bae di dieu. Teu meunang dihijikeun jeung kafir. Sebab naon? Engke di jero kuburanna disiksa. Siksana kan kafir mah dahsyat biasa. Jadi ahli kubur teh bapak urang, mamang urang, emak urang eta katongtorekan. Ke di jero kubur, "Woi, ieu naon ieu?" Ngagenjereng-genjereng amat ya. Ja urang ge dulur urang disiksa tapi teu kieu. Dulur urang mah nu kamari teh nu maot, urang ngadenge paling nang neng nong nang neng nong nang neng nong nang neng nong lah tah mah cara nyieun golok di pangodokan teh mah. Budak kuari mah teh nyahokeun. Urang kuari mah teh nyahokeun di pangodokan tukang nyieun nang neng nong nang neng nong. Baheula mah kuda lamun liwat bae kacadas geus. Nang neng nong eta sih keur naon? Nyieun peso. Nyieun golok, kuari mah teu nyahokeun jadi budak kuari mah. Tah paling ge kos kitu tah jadi urang teh cenah teu pati gandeng. Ieu mah gandeng amat horenganan Kristen. Pagandengan, karunya mah urang. Bapak urang dari mak supaya kahartina doang. Haram. Tah nu mantak ieu lamun aya salah satu anak menyatakan bahwa bapak teh kafir, murtad, maot kafir, eungeunang dikubur di dinya tuh. Guys, nyana tuh di pakuburan kafir. Eta kahiji. Nomor kedua, fa'in bayana sababa kufrihi, lamun memang nganyatakeun kana sabab kupurna, umal ngajelaskeun tentang sabab-sabab kakupuranana, berarti jelas tentang bapakna kufur dijelaskeun sabab-sabab kakupuranana. Nyaho berarti Zaid na ieu ki Zaid ki Umar anu nyaho sabab kakupuranana berarti jelas-jelasan dampakna lam yarisu Zaid maot Umar nyaho karena sebab kakupuran bapak eta ki Umar teu ngawaris sugi ki Zaid tetep teu ngawaris. Aiki bakar mah teu nyahoeun bapana kafir. Sanyaho aing mah papa aing mah Islam, tetep Ki Bakar mah ngawaris. Kajen tenggu kumaha ge aing mah teu nyaho bapa aing kafir. Ngadenge ucapan kafir henteu. Neuleunyana sujud ka patung henteu. Aya teh cenah nyana sok main cimplong mah atuh aing ge sok dibabawa. Lain deui teh mah keur nurunkeun ilmu ka anak. Sial teh Ki Bakar. Aduh, aing ge jago main cimplong mah. Ya bapak aing guru aing eta. Aing nyaho balak genep di bapak aing. Aing nyaho eceng gondok di bapak aing. Nyaho aing ngan jan teu nganyatakeun kafir. Tah Ki Bakar mah anu henteu nganyatakeun bapana kafir ngawaris tetep. Tapi Zaid Umar nganyatakeun bapana kafir teu ngawaris sebab beda agama teu ngawaris. Ayatan ke bagian anak wa nasibuhu fa'un bagian anak engke jadi harta pe. Jadi harta pae teh lamun di negara Islam ayana di Baitul Mal di urang eueuh geus aya nu maot-maot kitu teh eta eueuh urusan jeung negara urusan di negara urang mah sebab eueuh Baitul Mal eueuh fae. Andai kata Zaid maot aya ahli waris teh faraid ashabul furud. Pamajikan teu boga anak, teu boga mamang, teu boga uwa, teu boga. Telusuri coba sebatang kara. Kan di negara Islam mah harta laporkeun ka negara cokot Baitul Mal untuk kepentingan umum. Tah ieu lamun di negara urang kos ieu kamanakeun? Ieu mah ahli warisna Zaid paeh
anak teboga incu teboga mamang uak ahli warisna pamajikan teboga bapak kolot mak kolot syahid des batang darah ahli warisna apa kudu dilaporkan ke negara teh kudu dikumahakeun atuh laporkan ka kula ajo itu mah urusan kula ajo kubantu geus pokona kadiekeun tah masalahna ajo atuh kumaha kula bae nu bener cenah kieu eta geus bener jasa tuh lah cek negara teh aing mah kieu bae ngajib teh naon kitu Ki Uci mah cenah kos kitu hayang menang sorangan bae teu didaon dilaporkeun ka negara tuh jauh Baitul Mal dicaraplok kunyana beri kumahakeun atuh sarupkeun ke ka urusan umum nu kuduna Baitul Mal mun aya eueuh ku ari aya carana nu kos kitu teh ngan ulah diganagarakeun jangan bilang rameul atuh babari tah kos kitu tah ieu ya lamun nganyatakeun Ki Umar kana sababna geus Ki Umar teu ngawaris bagianana jadi harta engke asup ka Baitul Mal lamun negara Islam wa kada in atlaqa fil azhar kitu keneh lamun ngamutlakeun nurutkeun ceuk kaul azhar nah kuari kumaha kuduna eta jalema nu murtad